Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade ngeraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Jawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Koswara karangan Watatang ngapunten para mitra, karangan Watatang ayeuna teh mincak bagian ka-37. Kaayaan para wargi di lembur Sinanglaya teh harita anu mana si Modin makin macet asa aing teh leungeun asa aing pangjagona boga tameng dada ka telah si komeng samali harita para mitra si Modin make nanyaan ka Nyi Mas Lisna, nanyaan ka Ustad Binata, sangka arti nama sangkan manehanana bisa biharep ka Nyi Mas Lisna. Namun kumaha para wargi harita Nyi Mas Lisna teu kersaeun dipiharep ku Modin kulantaran memang teu pikaresepkeun Modin teh kitu. Nyi Mas Lisna nolak. Hal ieu teh nimbulkeun amarah pikeun si Modin. Malah si Modin harita ngakerentos jero hatena keun siah nu penting mah manehna laksana hirup atanapi laksana nyumponan sakahayangna mibanda Nyi Mas Lisna. Kitu para mitra dina dongeng nu parantos kalangkung samalih mah di daerah Sinanglaya teh timbul oge ayeuna mah harenghengna kumargi bapana si Modin nu katelah Mang Subinta atau lebih bah Subinta ayeuna mah ge henteu hirup hartosna mah babarengan sareng acki-aceng kumargi nya kitu teh we lah nu tadina larbek teh ayeuna mah jara arang langka malah mah ngajauhan sigana Mbah Subinta teh kitu para wargi kitu nya dongeng mah urang teraskeun ieu dongeng eta hiburan pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan, mudah-mudahan para mitra salamina aya dina kawilujengan. Si Modin jadi malicua ke Aki Aceng dumeh diomongan ulah sok sudon samalah ku ayeuna tarapatanya sanajan paamprok di jalan Pasampangan oge. Atuh jeung Mbah Subinta bapana si Modin jadi hare-hare we sakitu kasebut tatangga oge. Padahal Mbah Subinta jeung Aki Aceng tadi mah meuni nyobat naker boga dahareun sok silih bere aya pigaweun sok silih bantu. Tapi ayeuna Mbah Subinta tara nanya-nanya acan da eta beunang kapangaruhan ku si Modin anakna. Ongkohan Mbah Subinta sifatna model tatangkalan sok luak leok kumaha we katebak ku angin, katebak ti wetan ngaleok ka kulon, katebak ti kulon ngaleok ka wetan. Jeung manehna lamun kawowoy ku dahareun meuni someah komo lamun dipuji tina bab pangabisana, meuni beukah we liang irungna, nurun we ka anakna pupujieun, anakna ge kitu cenah. Aya paribasa teng manuk teng anak meraku kuncungan, uyah mah tara tees kaluhur. Teu sakumaha lila si Tihul datang ngiringkeun Mbah Subinta kalacat arunggah ka imah. Aya naon euy dewek disusulan ku si Tihul? Mun dibangun anu dinesna keur boros sadalina mah dewek rek si teh. Ceuk Mbah Subinta nanya ka anakna si Modin anu aya harita keur merengut. Eta ieu si Doing Mbah. Kuring ge nyaho sotenan bieu we basa tas di Ustad Winata jeung si Komeng. Nyabak si Doing keur pada ngariung-riung kopatan. Kaos nama tas anu nyiksa meureun da eta beungeutna jeung dadana gareuneuh kitu malah beungeutna geus mututung Mbah. Tema si Modin harita teh minang saraya kanu jadi bapa. Hitung-hitung ngadoni. Muni gareuneuh kieu euy ari si Soma jeung si Arkileu. Kamarana atuh lain basa dijurungkeun ku ilaing. Bareng ari di teh lain. Mbah Subinta ngarampaan dada si Doing nu keur ngalempreh keneh. Kateuing dan duaan oge sok sieun silali kawe setengah jalan Mbah. Da santeuna atuh manehna ningali kayana si Doing kieu geus pasti bawa manehna ge cilaka deui. Ting menta jaiganya Tihul. Ceuk Mbah Subinta nu maksudna marek nubaran si Doing. Teu hararese si Tihul ngoloyong ka dapur nyokot cai. Cai atah tina gentong diwadahan kana ember. Ngoloyong ka jero bari mawa cai setengah ember. Cag dituna gigireun Mbah Subinta. Nah, ari sia lalampahan teh kawas anu heureuh sia. Kawas nu heureuh gadung sia Tihul lieur sia teh. Keur ngalalapkeun hulu sia meureun moal cai teh. Kira-kira meneakeun setengah emerna. Si badul sia.
nya kelakuan yang kabina-bina teuing ditanya kocai kalah mau cai setengah ember pun saya blokeun tadinya kena banget nabah lah dasar manusia kucilek si eta mah si juring jarian tah si Modin ambak teu sabare ku sia sakunyang pokna deui koloyong si Tihul ka dapur ngeurihkeun cai kana gentong geus kitu ngalaan ngasagayung dibadahan kana panci tuluy dibawa deui ka jero tah sakieu we Tihul dari gerbani bari na sia cek Basubinta tuluy nyinglidkeun leungeun baju duanana gelang bahar kenca katuhu mending ngajardi segede-gede indung leungeun rungka ringkel jabar ramo rimil ku batu ali ngajaran tula hampir sarua jeung muncang sekali neke ge mah teu ngabeletuk terus we ya mah melendungan teh da kitu gambaran manusia harita mah anu kasebut juga non teh dugal gambaran anak make gelang bahar tina akar bahar gelang bahar ngecerdi jeung rungka ringkel batu ali rapang atuh ieu ngan henteu we indung leungeun nu obatna mah para wargi sadaya dimimiti cingir nepi ka curug eta teh sadaya dengan batu ali nu obat ngan indung leungeun teh make atuh gambaran manusia nonton nu dugal karita teh kitu gambaranna nya urang tuluikeun gerenyem harita Basubinta gegerenyeman taksiran keur mapatkeun ilmu panemu campe pamakena bari dampaleungeun duanana disantongkeun kana bibir panci nu diisi ku cai herang leungeun Basubinta ngeleper beuki lila beuki tarik nepi ka awakna oyag kabeh atuh anak buah si Modin patimpalan cerong ningalikeun kaayaan Basubinta kituna teh siga nu kasandingan kiler panon Basubinta ngagiler ka si Doing tuluy dipencerong meuni teu ngiceup-ngiceup Basubinta niup awak si Boing niup awak si Doing kerejet si Doing kontan ngerejet nyah beunta tuluy mencerong kana beungeut Basubinta Doing inget deui si Modin nanya red si Doing ngareret tuluy unggeu cing inuman gaynya sia Tihul make senok euy bari cengkatkeun bunukna sia busa urang cek Basubinta bari diukna mundur ka sisi bilik si Tihul ngarongkong senok bebek tuluy nyiuk cai tina panci hari si Boseng nyengkatkeun punuk si Doing rada diuk leguk si Doing minum kakarage sasenok ujug-ujug gelak-gelak ngaluar-luarkeun getih tina sungutna getih meuni semu hideung samalama si Komeng hampir kabura ku getih lamun teu gancang ngejatna puguh we nu nyaraksian rada reuwas mileung si Doing ngaluarkeun getih tina sungutna samala si Modin kawas nu jantungeun ngadon molohok mata si beuteun waduh bah mending keluar getih tina sungut si Doing teh meuni semu hideung kieu getihna ge cek si Komeng reuwas wah montong make reuwas-reuwas euy dangke ge moal burung saat dihaja ku dewek sina kaluar sabab aya getih nu mandeg jero dadana nu batak dada si Doing geuneuk eta teh aya getih nu teu bisa kaluar entong make hariwang-hariwang teuing pokona masing percaya ka dewek lain dibaruang ku dewek eta tadi tuh geuning saat ayeuna mah geun sina terus hees simutan ka nya awak Tihul Basubinta sagede hate make nyebutkeun sing percaya sagala ka manehna rup si Tihul para mitra harita nyimutan awak si Doing ku samping sarung moal bah si Modin hariwangeun sabab ningali si Doing anak buahna ngalempre moal euy moal katutuluyan kege moal burung sadar ku maneh keun ayeuna mah tong ka diganggu sina hees we untung kaburu ku abah euy ditulungan lamun teu kaburu nyawa teuing kumaha nasibna si Doing ulah-ulah nyieun poe panungtungan sabab si Doing siga-sigana tos nampah hiji tenggelan anu hebat ngan teuing saha ieu nyieun kalakuanana tema Basubinta reueus ku pangarti nya lain beja bah si Komeng meuni marah mah lain beja kumaha euy make jeung lain beja sagala Basubinta harita teh ngareret ka si Komeng nya lain beja kaluhungan ilmu abah eta buktina si Doing sakitu pisah lampangeunana bisa sare tibra pidaku deui atuh euy dewek ngalap ilmu ti lemut nyiar pangarti ti leutik bari dewek ngalaman hees di rumah diangel ku kalapa dua hulu make teu mental onaman tarekah dewek Basubinta seri asap kapake harita teh asap pangwacisna ku jalan bisa nyageurkeun si Doing da memangnya ilmuna Basubinta teh para wargi sadaya rada luhur hampir sabanding jeung Aki Aceng samalah Basubinta ngalap ilmu kadugalan teu teu raku pakarang
geuning geus gurit euy. Yeuh dewek rek balik ya, ada tep tong akan diganggu. Kayak nyaring ku maneh. Basu Bintang ngorejak nangtung bebeja rek balik. Diajapkeun euy budak euy, cek si Modin bayi tangga. Nah make diajapkeun sagala kaos nu geus rarempo ka aing de. Lamun kitu samodel aki-aki kolot ku maneh pantes masing rek di akod ge. Nya heuy lain tihul aki-aki kolot ku maneh. Tema Basu Bintang ngareret ka si Tihul. Asa aki-aki kolot ku maneh bah? Si Tihul na teu. Aki-aki kolot ku maneh teh si Aceng. Basu Bintang seri ngahina ka aki Aceng. Bari jerut turun tuluy balik kitu deui si Modin teu lila balikna dibarengan ku si Komeng. Sabab ayeuna mah sok dibaturan bae ku si Komeng tanglanana majarkeun teh eueuh batur ngobrol. Malikan kana kaayaan kulawarga Ustad Winata nutas kadatangan ku si Modin jeung si Komeng. Nu maksud jeung tujuan si Modin keukeuh peuteukeuh hayang laksana kawin ka Nyi Maslisna. Dibelaan manehna nyieun reka perdaya bari nyebutkeun itung-itung ngajait wibirang. Nu dasarna disangka kahormatan Nyi Maslisna geus beunang ku armada. Tapi walau alam nya henteu nama. Sedengkeun Nyi Maslisna tetep nolak kana harapan si Modin. Alasanna mah can niat boga salaki. Atuh ku dasar kitu kanggo ibu ramana Nyi Maslisna ngaraos samasah ngemutanana. Ari bade dipaksa Nyi Maslisna kedah kersa ka si Modin kumaha ingis ngejat. Ari teu kitu kumaha keneh sieun si Modin ngayakeun hiji itikad nu teu dipiharep. Sabab ku masyarakat didinya geus pada kanyahoan adat pangadatan si Modin tara beunang dihalangan ku sing sahabaya oge. Jelas nama jadi jelema tukang telenges. Komo kitu manehna nyangking pangarti luhur. Kata mah boga tanglan jadi bapak kasebut jago. Kocapkeun pasosore harita sabada asar Ibu Aisyah calik di payun bangun anu ngangluhna keur ngemutan perkawis ingkang putra. Tilami harita trojol Ustad Winata norojol gek calik papayun-payun sareng Ibu Aisyah garwana anu nuju melenguk tungkul. Ngaso heula para mitra ngaso. Para mitra sadaya, pasosore harita teh bada asar. Ibu Aisyah calik di payun menibangun anu ngangluhna keur ngemutan perkawis ingkang putra. Tilami trojol Ustad Winata. Harita norojol gek calik papayun-payun sareng Ibu Aisyah garwana nuju melengu. Ibuna geus tong dipake pikiran teuing barina oge. Tong dipake hulang jentul wae hayo kebrek gering saha nu susahna saha nu ngarasakeunana saur Ustad Winata pepelingan ka ingkang garwa. Teu bade dianggo emutan kumaha ari amana saha nu teu ngaros bingung teu ngaros hariwang ku ayana si Lilis kitu bae. Waler Ibu Aisyah ngalirik terasna teu. Kitu teh kitu kumaha maksude. Mun si Lilis tetep nolak kana maksana Jang Modin. Kumaha lamun seug Jang Modin nyieun hiji itikad goreng ka anak urang. Kapan anak-anak ge tos uning adat pangadatan Jang Modin. Sajabat ti kitu kapan ramana ge dianggo tanggelan ku sadayana masyarakat di dieu. Maksud ibuna kumaha? Ustad Winata naros kana pamadegan ingkang garwa. Numawi ngaros bingung abdi teh amana dipaksa si Lilis sieun sina kersaeun itikah ku Jang Modin ingis ngejat. Teu ngejat ingis Jang Modin didamel tinakan kasar. Sanes seku kitulah kangge abdi mah ngaraos teu kahartos we ku Lilis. Mun teu sirikna kekepehan alim ditikah ku Jang Modin. Nanya kitu kahormatanana geus beunang ku armada. Nu maksud si Lilis sayang terus dikawin ku armada. Tapi ari ditanyakeun ka jenisna mah keukeuh teu ngaku, keukeuh nyebutkeun teu rumasa kacilakaan diri. Na manehna teu ngaku teh ku sieun kitu atawa ngarasa era rek terus terangna. Cing kumaha pangemut amana manawi aya jalan kanggo pisalametkeun sadayana. Saur Ibu Aisyah teu kinten sesahna. Teuing atuh kudu kumaha ngakalana na ama ge poekeun ieu teh ibuna. Dipaksa kudu daek ka Jang Modin kumaha, diantep kumaha keneh. Ustad Winata teu tiasa masihan kaputusan naon-naon. Sasaat anjeunna ge ngaraos sasahna rekahanana. Atuh kumaha upami kieu amana urang alih we heula atuh sementawis mah. Ulah aya di dieu nanging ulah seueur sanggem kan sanes mah. Ibu Aisyah akhirna ngajakan pindah tempat. Ai pindah tempat teh pindah ka mana ibuna?
sanajan pindah ti dieu ge tetep we diteangan kujang Modin kajaba lamun pindah ka kota ngan kumaha di dieu saha pisan saueuhna ge di imah ari dibawa kana naon ngakutanana jeung teu boga jug-jugeun di kota ge urang teh tapi keun bae heula tong wakariweuh-riweuh teuing urang malikir we heula sapeting engke bari urang munajat ka Allah sugan aya jalan pikeun kasalametan sabab mereka saha deui pikeun pamuntangan lintang ti ka Allah saur Ustad Winata akhirna masa tengah ngabeberah nyalira keur kitu ngong soranu azan horeng harita geus ngagayuh ka wanci magrib atuh teu kantos panjang lebar wangkongan teras ka jaman bade netepan magrib di masjid Ibu Aisyah sateu acana ka jaman nutupkeun heula hordeng tos rapih koloyong ka jaman bari nyauran nyi maslisna diajakan ka jaman kalaen bade teras diajakan netepan sareng teu sesah nyi maslisna kaluar ti kamar bari pasamoan alun teras ka jaman sareng ibuna mulih ti jaman prak ngalaksanakeun ibadah netepan magrib sasarengan di kamar rengse netepan teras wiridan kalayan manjatkeun doa naneda ka Nu Maha Kawasa sangkan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sasat Ibu Aisyah aya nyantong dina congo gobang ka paur henteu suwung ka hariwang henteu suda inggis aya kajadian nu teu dipiharep babakuna mah si Modin anu keukeuh peuteukeuh hayang mibanda Nyi Mojang nyaeta Nyi Maslisna. Sedang nu pake hariwangna nu dipikake pake hariwang ku Ibu Aisyah peuting harita keur ngariung jeung anak buahna genepan samalah si Doing ge milu ngariung sabab manehna geus cager meunang ubaran Basu Binta ngan beungeut masih keneh kareuneuk keneh budak ilai ngarti pangna ku dewek di daka dari cek si Modin ngareret ka anak buahna nu keur ting jarentul di tengah imah pok Siti Hul nemalan nyari nurutkeun ku taksiran kuring mah pasti kilajeuk aya keperluan nganting naon keperluan nama nya heuh kitu heuy pangna ku dewek di titaka dari teh heuy nya aya keperluan ieu heuy hari kudu-kudu teh dicaritakeun ku dewek dipikir beuki kapikir dirasa beuki karasa dibeuweung diutahkeun dipikir dibulak-balik ning heurepan peuting hesrek-hes ning heurepan beurang suda kana barang hakan sabab hate dewek euy teu bisa diwangbalerkeun teu bisa dibeberah ku naon rupa keukeuh manteng mikahayang kalisna tapi manehna tetep nolak sanajan alasan acan niat boga salaki oge eta mah sakadar alasan atawa nolak secara lemes sigana lamun dewek teu bisa laksana ka undun tipung katamang beas kalisna teu laksana ka piduriat bisa-bisa dewek jadi gering pikir ngalang layung langlang lingling jadi jelema sinting memang loba teh mah awewe piliheun malah loba dewek geus ngasaan awe model kumaha oge anu leuwih tegep pasti aya euy atibatan lisna ngan geus kapiheulaan ku copna hate dewek ka manehna euy da dipikir-pikir lain soal tegepna lain soal geulisna tah ku ayeuna kitu dina peuting ieu dewek rek meakeun ka panasaran hayang ngadatangan ka ditu bari rek nanya sakali deui ka jinisna sugan jeung sugan peuting ieu manehna sadar daek narima kana maksud jeung tujuan dewek cenah manehna tetep bedang teu narima kana maksud jeung tujuan dewek didinya kapaksa dewek rek ngayakeun hiji siasat ceuk basa urang deui teh mah hiji kejutan kitu maksud dewek teh euy kumaha kira-kira ka hati ku ilaing kabeh cek si Modin panjang lebar ngadadarkeun paniatanana rek ngadatangan deui Nyi Maslisna oh jadi maksud kilanceuk teh ka ditu ayeuna nya si Komeng teh beuh kitu maksud dewek ge sarerea ka dituna tong sarerea sawa di dieu saha euy si Doing jeung si Boseng wayahna tunggu imah ongkohan si Doing can cager euy baringan sugan peuting ieu si Somad atawa si Arkileu balik cek si Modin ingetun kadua anak buahna tayalian si Arkileu jeung si Somad padahal si Somad geus palastra ngadua teuing nasibna si Arkileu mah kumaha nu dibawa ku armada jeung Bujang Ishak ngan dewek amanat ka si Boseng jeung ka si Doing di mana dewek keur indit lamun ngadenge sora nu ngagegero dewek bari teu apal kana sorana ulah wani-wani nemonan kajen caricing di imah kudu waspada euy carincing page kancing saringset page iket ku harti Boseng pokna amanat nah di mana ya pai sepeda kilanceuk si Boseng salah dedengian sabab manehna keur lelenggutan ngaso heula ngaso ieu mah para mitra sadaya kudu waspada cenah ayo pai sepeda belum pada tuh para mitra pai sepeda alah mangga ngaso heula ngaso
Mitra sadaya harita para mitra ngadenge si Boseng saliwang ngomongna kana urusan pais peda si Modin nyarita. Nari sia Boseng los-los kana pais peda segala ha. Kapan bieu jeung dilanjut nyaritakeun rek init kalawan mihapekeun pais peda ka kuring jeung ka si Doing. Dasar manusia tukang tetagek sia ingetna kana hakaneun we si curi koron sia. Lain mihapekeun pais peda sia gebelgug. Tapi salila ditinggalkan ku dewek sing waspada bedul sia si Modin nyentak. Pange kuring mihapekeun pais peda matak ngarada ngahulang kuring teh si Boseng kalah ngahehe curi sia. Nama urang adit beung sorekan heuy engke bisi nu rek didatangan ka Burusara we ngan ulahna lemor urang pokona mah nu lemor saurang euy si Modin ngorejat nangtung sep bedogna diselapkeun kana sela-sela rantai sepeda nu dibebeurkeun minangka andalan manehanana. Kitu deui anak buah nu opatan geus nyeroret bedog samalah si Komeng mah sajabat timo bedog teh make siku-siku jeung peso balati narogel dina sela-sela bebeurna. Sanggeus siap jerut tarurun tuluy arinit muka beneran peuting harita caang bulan mending gebrak lir ti beurang atuh dina laleumpangna teu ngaratong sabab caang bulan. Si Modin jeung si Komeng ti hareup dituturkeun ku anak buahna tilua dina laleumpangna tinggal dibangun teuneng tayakakeun. Teu sakumaha lila di jalan nu rek ngadatangan Ustad Binata geus tepi ka sisi lembur reg si Modin eureun heula tuluy luak lieu atuh anak buahna nu opatan kabawakeun rugreg areureun. Hai naon pilanjeuk si Komeng rada ngaharewos semu kaget. Eta bieu ku dewe kalenge euy sora patinggar beli ganteng pelabah mana euy. Poe rampung deui kitu mode baheula. Tema si Modin rada curiga sabab waktu harita ngadenge sora jelema leumpang tinggar beli. Ari panjenengan kuring mah ngadenge tinggar beli teh orang gila joge kadenge nya sugan teh kuring wae. Kade senjata euy. Sinyai dirampoge si Tihul mairan bari maneh nararat reret malah geus siap nyekel perah bedung. Lah rampungna naon make jeung aya rampung segala. Kemun geus aya bulanna ge rampung ge bangsat kotok-kotok kacang. Paling-paling eta mah nu rek ngadirecai atau rek ngangobor belut. Cek si Komeng teu boga sangkaan ka jelema jahat. Sangkaana mah karek ngadirecai atawa ngobor bangkong. Memang nya eta ge aya 3 urang lalaki lebakeunana keur dipake cicing ku si Modin jeung anak buahna. Samalah jalma nu tiluan ting salingker kadeukeut dapuran awi tali kalawan anu saurang haharewosan. Sugan rek dicai euy nama tu gancang lalumpang deui bisi ka Burusara we ge cek si Modin leos arinit deui. Nu teu sakumaha lila harita si Modin jeung baturna nu opatan geus arasup ka buruan bumi Ustad Binata sedeng jalma nu tiluan keur ting salingker rek nyerangkeun ka jalma nu limaan. Pok anu saurang nyarita padahal ngaharewos ka baturna. Jang kade sing hati-hati poe jelema limaan geus aya di buruan imah Ustad Binata. Manding saha can sidi kana rupana atuh geuning tuh keur sing jaranteng deukeut golodog. Pokna bari panon mancok ka jalma nu limaan keur ting jaranteng bari kasinaran ku lampu lantera nu ngagantung dina panyaweran bumi Ustad Binata. Nya Kang siga-siga karunga ka imah Ustad kumatu pilakuan urang ayeuna mangani akang aya maksud rek kadatangan Ustad Binata tapi itu aya jelema limaan keun wae lah urang tungguan heula di dieu ke di mana jelema nu limaan geus baralik ka kara urang kaditu kada eta si weweulek musi kabur pikeun saksina ceuk nu saurang si horeng si mana horeng jalma nu keur ting harewos teh Armada jeung Jang Isa anu mamawa si Arkileu maksud jeung tujuan Armada rek ngadatangan Ustad Binata bari rek ngajagrakeun si Arkileu anu geus nerangkeun perkara Nyi Maslisna majarkeun diguna sita ku Armada akal bulusna si Modin nu mata karita rek dijagrakeun ka Ustad Binata nu hartina pikeun Armada rek ngabersihkeun tina fitnah ti si Modin. Sameme harita rek unggah teh para mitra si Modin ngaharewas heula ka baturna nu opatan nyarek ulah wa kami unggah ngancek manehna ke di mana kadenge Nyi Maslisna tetep nolak wae di dinya ka kara baturna kudu arunggah. Geus kitu maka lacat si Modin unggah teu heula ti tepak ka tepas sedeg baturna nu opatan narungguan di pongpok imah. Assalamualaikum si Modin kawas nu heueuh tara-tara tisasari make nyebutkeun assalamualaikum sagala. Kabeneran Ustad Binata sareng garwana nuju caralik di tengah bumi nu pada ngemut bade ngadon nyarumput heula di tempat anu sejen. Hari Nyi Maslisna nuju ngadamel cai kopi margi ramana munut cai kopi hangat
Telami Ustad binatang ngawalar teras ngalaan kunci panto. Waalaikumsalam walar Ustad binata. Anak berai panto dibuka si horeng nu dipikah riwang datang dari tayalian ti si Modin. Serenge si Modin make jeung saranga serenge di dituna mangarah nu didatangan teu curiga kana maksudna. Jang Modin muli di mana jang saurna atuh Ibu Aisyah jeung Dimas Lisna curinga ngadangu carogena nyebatkeun Modin kitu kontan mana Ibu Aisyah ngageter nah jawe Pak Ustad lah dajan karuleum kitu tema si Modin bari panon ngareret ka jero imah teu acan ujang ujung ngarobrol we sareng ibuna aya naon atuh wengi-wengi teh moya kapriogianna Pak Ustad maksud bade wawartos bilih caleun sareng bilih disangki abdi teu upami kasepuh mun maksud mah manawi teh pamengan enjing abdi bade ngali ka kota malih paparabotan mah sareng anggean parantos dipangnyenakeun di payun kebun bapak si Modin ngabohong para wargi majarkeun rek bebeja pindah ka kota padahal kitu sotena dipalar manehna bisa unggah ngaso heula ngaso mitra sadaya ya masih Modin tetep hanya nate aya paribasa jeung dina sindiran sapanjang jalan soreang masih acan di aspalan sapanjang tacan kasorang teu weleh diakalan kapungkur para mitra kasoreang teh memang awon jalana kitu ari ayeuna wah lemes licin cenah para wargi sadaya kasoreang teh keur mah soreang diancokeun janten ieu janten Puseur Dayeuh Kabupaten Bandung. Gena janten Puseur Dayeuh Kabupaten Bandung teh ayana di soreang gitu. Gitu para wargi sadaya. Ai kapungkur mah tara diras-raskeun sigana gitu dikasih sindiran ge. Sapanjang jalan soreang can boleh di aspalan cenah geuning bapak gitu. Jadi satacan kasorang mulai diakalan da si Modin nya ngakalan itu salilana para wargi. Si Modin ngabohong majarkeun derek bebeja pindah ka kota padahal kitu sotena dipalar manehna bisa unggah. Kutan bade ngalih ka kota jang Modin. Nah atuh mending ngadadak teuing ujang saur Ustad Winata percanteun kana omongan si Modin. Nu mawi itu pun bapak ngadadak tadi teh ngajakan ngalih ka kota. Saurna teh sun bade ieu we ngadon icalan di ka kota ari katami-tami abdi bade didamalkeun ku pun bapak teh di pabrik dupi ibu sareng Dimas Lisna dacan karuleum kitu si Modin marah mai teu nemongkeun semu nu boga niat goreng teu acan ujang waler Ustad Winata sajelasna punten atuh Pak Ustad lah abdi ngaganggu we sakedap bade wawartos heula ka ibu kali ka Dimas mah ngakalabat ujang mah saur Ustad Winata teu boga rasa curiga naon-naon sabab si Modin sakitu sopana dacan kulembu cek si Modin mang teu acan ujang waler Ibu Aisyah sedeng manah nama tetep ngageter lis ada maleuteun atuh sakantenan we kanggo ieu jang Modin bios bisa ulah ngarepotkeun jalan molami cari-cari lah sekedap akang aya sanggupkeun cek si Modin neuteup seukeut ka Dimas Lisna teu hararese Dimas Lisna nyaketan bari nyimpen cai kopi sagelas haturan ramana teras calik ngareneng sareng ibuna nyaeta jang Modin ka dieu teh sejawa wartos ka urang cenah ibuna pangemut anjeunna bilih urang deudeupeun atawa icaleun saur Ustad Winata ngajalanan dupi kitu bade angkat ka mana jang Modin Ibu Aisyah neuteup sedeng Dimas Lisna mah ngeluk tungkul teu ngalirik ku juru soca acan saurna bade ngalih ka kota sareng ramana cenah geuning meuni teu terang ti angalna iraha ujang Ibu Aisyah percanteun malah manahna janten pinga ku ayeuna si Modin rek pindah ka kota moal aya nu rek ngaganggu deui ka puterana munawit nu mawi teh pamengan mah enjing Bu mali anggean sareng paparabotannya tadi tos dicanak ti payun pun bapak kieu maksud abdi bade wengi-wengi ka dieu teh Pak Ustad oge Ibu aya wartos bilih anu di dieu ngaraos icaleun sareng bilih dianggap abdi teu aya pangajen teu wartos pisan gitu ari bade ngajuru ngerencangan asa kirang sae mun maksud kitu Ibu oge dina dinten enjing abdi bade ngalih ka kota
langsung dipayun bisa saja tumaro sekali deui ka Nyimas Lisna pilih habis atos nang ngalih ka kota menapi jodoeun nanging langsung dipayun bari tumaros di ka Nyimas pilih kieu di mana abdi tos gaduh picaloneun lajeng Nyimas ngaros kaduhung tumali kitu eta kumaha pengalih Nyimas na bade nampi kana harapan akang atur moal pembade nampi kana harapan akang insyaallah sanes akang tos ngalih ge ka kota moal dilami-lami tangtos bari ka dieu nangtoskeun perkawis eta waktosna teh ya cek si Modin akhirna mah ngalegot tumanya ka Nyimas Lisna lamun kitu teh mah panasaran nanya raga katineung ti Nyimas Lisna waktosna para mitra CF